innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal syihatul a'mal binniyat innamal syihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah. Tapi Imam Maliki mah kumaha tafsiranna lain innamal syihatul amal atuh innama kamalul amal binniyat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh sampurna sia ayo angadu terus teh sampurna jeung naon kitu ngaranna teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi. Tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia kurang pondok